وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم والله أعلم بمراده وما كان استغفار إبراهيم ولا noranana apa maca istighfar jaluk pangampura Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim illa ngingam mau'idatin iku tetus saking perjanjian wa'adaha iya kang ngajanggikeun ya Ibrahim ha ing mau'idah ya ing ya abi biqaulihi kalawan ucapan kangjeng Nabi Ibrahim astaghfirulaka rabbi besok bakal jaruk pangampura ingsun laka kadue sira ing pangeran ingsun raja yuslim kana arah ngarep-ngarep yen manjing Islam ya abi falamma tambayyana lahum maka samang-samang sanarimanya takada Ibrahim panahu satuhuna abi adu lillah iku musuh kadue Allah bimautihi alal kufri kalawan maut abi ngatasi kufur tabarra minhu maka nani malu barya kangjeng Nabi Ibrahim minhu saking abi wa tarakal istighfar lahu lan ninggal ya Ibrahim ing jaluk pangampura lahu kadue abi inna Ibrahim ing satuhuna kangjeng Nabi Ibrahim la'awahun iku yaktikang akeh DP kasiru tadarru'i wa du'a tegese akeh DP nelang ngadoa halimun turiku kang aris saburun alal adza tegese kang sanget tahan ujine alal adza ing atase pilara ayat ieu teh neruskeun ayat anu kamari tentang maca istighfar macakeun pangampura macakeun istighfarna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu jadi pamana ieu ne Abi Thalib ku dedeh-dedehna kangjeng Nabi ka pamana nu nami Abi Thalib hingga dirayu ku kangjeng Nabi supaya iman ka Allah iman ka kangjeng sebagai utusan Allah telireun kangjeng Petrase maca istighfar bahkan kangjeng Nabi nyarita moal eureun wallahi la azalu astaghfir kaula moal eureun-eureun terus teu mangmentakeun hampura ka paman kaula lantaran inget kana jasa-jasa paman anu ngurusan lain letik-letik pengurusan masa kuari maot teu iman inget karena jasa seorang paman Abi Thalib sakit luar biasa anu ngahadang kejadian-kejadian anu bakal ngajadikeun bahaya aya maot teu iman cek kangjeng secara manusiawi atuh deudeuh jeung nyaah karunya la azalu astaghfiru
moal eureun-eureun kaula mangmentakeun hampura hatta sehingga kaula dicaram ku Gusti Allah. Watuh sahabat ge balerea kabeh mangmentakeun hampura ka indung bapana nu maot musyrik. Mangmentakeun hampura ka bapak kolotna anu maot musyrik. Maka Allah nurunkeun ayat ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dilarang Kangjeng Nabi berikut para mukminin mangmentakeun hampura ka Allah jang para musyrikin sanajan musyrikin eta sebagai kerabat anu deukeut. Dilarang geus lain-lain deui. Untuk kuari teh wah paeh bae. Saya dikawin jeung sarwiti Islam, boga anak, disakolakeun pergaulan sakolahan, naudzubillah min dzalik jadi berubah akidana, kuari pangerana jadi Tritunggal. Berarti Kristen kafir, Kristen ayeuna mah sebab kitab Injilna muharraf tahrif. Nah, kuari lamun paeh bapakna Zaid paeh anak teu meunang warisan sebab anu ngajadikeun pemisah akidah. Bisa juta kali sugih bapakna atau anakna anu sugih paeh anakna teu ngawaris. La yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslim. Atawa ki Zaid kawin jeung Siti Kristiani. Make Siti heran ieu. Kristen gara. Ayo make aturan-aturan gereja. Kristen lah, anak biasa aja Kristen ieu. Nyana milu-muludan. Ki Zaid ini ada apa sih rame-rame? Muludan, Bos. Muludan itu apa? Muludan itu mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus wafat Kangjeng Nabi. Oh iya, saya dengerin aja. Bos, ini mau urusannya orang Islam. Ini pengen ngedengerin dah. Bos ngedengikeun aja dibagi berkat. Kebagian kan nyana. Pan eta berkat teh aya sinar salam. Nempel kana berkat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Emang kita nyorot sinarna kan berkat. Nu mantak haju gembul ge. Sinar Kanjeng Nabi. Masya Allah karim urang teu kadeulegan sakadar berkat bah. Tapi eta maknana asyraqal badru alaina. Hai nyorot tadi mandak di daharna geunah. Balik ngariung jam 1 di dahar kurang berkat. Geunah atuh jalapar. Doatak lamun dibagi aqua doang santri ngaromong bae aing mah muludan seneb dekan. Aku atuh aqua doang. Ayo bae mengagedekeun berkat tu pacaran mah tu dasar aja balik kieu yang berkat cenah kos kitu. Si mah dasar embung mere meureun deui nya. Tah, ieu maknana ieu makna aya sinar ilahi nu dibacakeun ku para santri, para ustad, para kiai nu ikhlas. Aya meureun-meureunan 40-an mata nu maca asyraqal nu ikhlas saurang mah. Anu teh ikhlas mah nempel moal. Nu ikhlas mah aya set nempel. Dibawa ku Ki Zaid. Pemajikan nanya, "Pak, itu apa?" Katanya sih berkat. Emang dari mana? Muludan. Kok Bapak ikut muludan? Rame-rame ngedengerin. Iya tuh coba. Dahar punya anak. Hidayah lewat berkat. Isuk-isuk dan jana ngalamun baik kalau masuk Islam enak ya cegena. Maksudnya kenapa? Ya tuh mendapat berkat terus. Tah. Lewat mana Allah endek ngajadikeun endek mere hidayah ka jelema rahasia Allah. Lewat gering, lewat perang, lewat nyanyi, lewat ngaji, lewat berkat nyanggakeun ka Gusti Allah.
Urusan Allah sama hidayah. Aya nu deuleu doang itu siapa? Itu mah kiai. Oh, berbeda ya. Isukna jadi asup Islam. Aya nu itu saha itu? Itu mah Pak Haji. Greget ka si eta. Jadi henteu. Itu rahasia Allah tah. Nyangakeun sadaya-daya. Udah memang tadi nasi sok salat jadi henteu. Gara-gara aing neuleuh beungeut si eta kunaon meureun datang ka kuari haranges. Eta sinar korupsina timbul. Ya. Nah, kuari Ki Zaid asup Islam, boga anak kan. Nah, kuari paeh Ki Zaidna. Mualaf, hartana loba. Teu bisa diwaris ku anakna. Teu bisa diwaris atau anak nu paeh. Nyanana Islam, anakna Kristen. Teu bisa diwaris. Lah ya ditulut. Berarti jurang pemisah akidah. Kewenangan Kanjeng Nabi mengacakeun istighfar sekalipun ka Abi Thalib. Paman anu ngarumat, paman anu ngahadang tina sagala rupa kejadian-kejadian ada, tapi tetap bae datang ka mang mentakeun hampura eueuh jalan. Allah karim. Timbullah pertanyaan pan Kangjeng Nabi Ibrahim ge mang mentakeun hampura ka bapana. Kanjeng Nabi Ibrahim teh boga bapa ngaranna Azar. Kebeneran Kanjeng Nabi Ibrahim na seorang manusia nu hebat nu piawai, tapi boga bapana ieu lain lalagaan, tukang nyeunan patung sekaligus ngajualan patung. Maha kawasa. Ulah ditanya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ulah ditanya urusan Allah. Siapa ilmu kitu talar heran ini. Ulah urusan Allah, urang mah iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi, iman ka para mursalin. Adapun rahasia-rahasia kos kitu Allah tama urusan. Ketika Firaun kasienan digantian kerajaan anak dengan tabiran-tabiran ahli sihir, diputus ku Firaun, bodoh orok laki-laki bodoh. Sabar ribu orok anu dibunuh. Maha kawasa Allah, orok nu diimah mah diantepkeun. Kanjeng Nabi Musa diurusan pugu eta nu bakal jadi musuh. Maha kawasa Allah. Urang teu jandung teh ngorenganan pamajikan urang nu galak. Rahasia Allah. Rahasia Allah boga pamajikan galak teh teu nyandung. Sia seuri hayang meureun. Itu aya rahasia-rahasia. Ya Allah ya Rabbi, orang di imah urang jawaran. Teu kudu make golok, asal manyun bae geus. Kecuali jelema anu geus teu boga dinding halih. Ya dah. Geus mangke bae. Nyandung lah urusan. Acak-acakan anak di mana, kolot di mana. Acak-acakan mun ditanyakeun pamajikan geus teh arah. Jidinya ngagugulung hulu leutik. Hulu gede tadi urusan. Boga dua hulu padahal apa. Tergantung jelema-jelemana dititahan ge nyandung aya bakat moal bae. Wajen tadi omong-omong ge atuh geus bakat mah nyandung bae. Enggeus tah ulah dipikir ka kumaha Allah. Beres. Pamajikan ge lamun kumaha Allah bae jangan nyadar. Oh. Ieu Kanjeng Nabi Ibrahim boga bapa. Kanjeng Nabi Ibrahim nu lain lalagaan sampai dipuat ku hari dina sholawat Ibrahimiyah, tapi boga bapa tukang nyinan patung, jualan patung. Allah karim. Azar ngaran. Kanjeng Nabi Ibrahim teh terus ngajakan kanu jadi bapa, tapi bapana tetep kekeh dina kayakinanana. Kanjeng Nabi Ibrahim temang mentakeun hampura ka Gusti Allah dengan bahasa perjanjian, astagfirullah ka Rabbi, Gusti abdi teh bade nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi Gusti roja ayuslima dengan harapan supaya asup Islam. Bapak abdi teh boga harapan supaya bapak asup Islam Gusti. Nyeri meureun di akhirat teh ketika para mursalin aya di sorga, ketika para nabiin aya di sorga,
ketika para aulia Allah aya di sorga, ketika para solihin jeung mukminin mukminat aya di sorga, bapa di dieu aya di neraka, neuk teu sedih kumaha? Gusti astaghfirullah rabbi raja'a yuslim, mang mentakeun hampura lah Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca istighfar. Gusti abdi teh nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi nami azar teh anu ngajadikeun kana sabab ayana abdi supaya abdi ulah dibere sedih jaga di akhirat ketika jelema-jelema digariring ka sorga. Abdi teh hayang we sareuneuh saigal jeung bapa mentakeun hampura. Nah, ieu nu tadi teh Kangjeng dicaram mentakeun hampura ka Abi Thalib. Sahabat dilarang mentakeun hampura ka para karun-karuhuna nu maot. Musik kok Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca atuh aya perbedaan. Maka dijawab ku Gusti Allah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Allah alam bimuradi teu aya maca istighfarna mang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar mang macakeun hampura mang mentakeun hampura, tapi eta manu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya, tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanjikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana. Dina bahasa Arab mah beda, amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda. Ngamarjaikeun domir ieu teh anu janji nu ngajanjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan. Aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajanjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapa janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji. Tapi lamun ngamarjaikeunana dibedakeun ma mau'idati wa'adaha iya nu ngajanjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna. Ya, ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tak urusan pimarjeun bae sakitu hese. Mentak Al-Qur'an mun teu meunang sambarangan dibaca. Sebab geus mah hakikatna, geus mah majazna, geus mah kinayahna, geus mah ngamarje-marjekeunana. Tah anu ngajelaskeun janji. Nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana. Eta teh kan teu meunang kurang kudu ceuk Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna. Nu janji teh saha? Ya Allah ya Rabb. Lain pagawean leutik-leutik horegana. Kudu teangan heula di Bukhari-na, kudu teangan heula di Sunan Abi Daud, kudu teangan heula di Ibnu Majah. Coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa'adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mau'idah iyahuna kitu ka bapana. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mau'idati wa'adaha iya dibalikeun atuh azar meureunanan. Tapi teu meunang tak Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunana kudu make hadis Kangjeng Nabi. Deh emang jadi kiai kok. Jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu teh. Mantap. Hei, gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan aya gedena gelas. Hei, kiai pohara teh mah. Ai ke di kitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif. Saha ieu rawina. Masyaallah karim. Kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahana sahaan saha. Ya Allah ya retah lamun ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai. Kamari mah keur ngariung asa bos aing. Asa jadi kiai, asa jadi mama, komo dibuya-buya mah betul. Kiai aja pendek, betul. Ini makar ya. Waduh. Tuh kan.
Ya Allah ketika ditanya masalah teka jawab aletik jadi jelema. Masya Allah kan. Nah, iya hese keur carita hese we boleh teu bisa. Ieu carita mun ditanyakeun coba-coba teu bisa. Teh eta hese. Ya Allah ya Rabb. Hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi. Kebablasan carita rawi-rawi teh nyaho pisan. Bablas, kebablasan lana okos Kangjeng Nabi Musa. Asana ana a'lamu aing pangnyahona. Bablas garang mukotil tak iya teh nyaho pisan nya mah lamun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal 9 maotna tanggal 9 riwayat hidup kieu B eta teh lahiran tanggal 9 jadi nyaho wah nyana teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding asana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab Basul Masai. Aya tanya aing. Asana jauh anu teu nyaho aing mah kabeh. Nyaho kabeh. Ku takabur aya bae lawanna wali. Di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan. Naon? Geus mah ulah nanya geus mah hina. Pan ai wali mah tilok make jas. Hina gitu kadelina. Nu make jas mah pedagang tah pedagang jas. Ieu teh. Jadi eta wali mah nanya 2 ieu nanya. Cepat nanya naon? Lamun kajawab aing nek guguru ka sia. Ye, atuh kajawab teu kajawab ge. Jai mah moal anu teu kajawab jakira teh aing teh gugur bae sih aing. 2 aing mah pertanyaan. Naon aya cepat? Hiji sagede kumaha pejit sireum. Nyana geus ngagibeg teh. Geus ngagibeg. Kadua naon nyana ge leutik aing kadua naon. Kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha. Tidak bisa gak jawabnya. Oke, sekian aja. Ayo, jawab Gus ya. Jawab. Wali atuh, Masya Allah tesambaran. Ayo coba. Amun sia jaho eta pejit sireum, saha nu nyaritakeunana mun Kangjeng Nabi hadis taon, lamun sahabat saha, lamun wali saha. Ayo aing mau kaindit di dieu heulanan. Ulama ke otak sia tapi make riwayat. Nomor kedua nunyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasanya lamun gak haji harita. Saha nunyukuranana? Cepat sia. Tetep teu kabaca ku nya hampur aing. Paleubah eta mah aing teu bisa ngajawab. Mantap ulah somong sia. Ye. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Disahuruheun lasaluhureun jelema. Anu pinter aya denu leuwih luhur je aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat ulah sok haju mentang-mentang sia yes mentak kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul sakitu pintarna teu jadi perawi hadis anu hebat nu sahih sebab gedebul asli tah mah dongeng teh tah urang ge lamun gedebul kos kitu ulah sok culat ceuleuh atuh biasa bae ngarasa bae juga sok cilak-cilak kos cangkurileung biasa bae nah ieu ieu bahasa sekedar gambaran Kangjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh deuk mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapana kok Kangjeng Nabi Ibrahim maca istighfar lanjut walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah
barang nyata-nyata majelas ke Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah kanyawan musuh Allah na bimautihi alal kufri mautna kufur teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana rahasia Allah barang jelas ka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapak teh atullillah tabarra'a minhu tabarroa merdeka Kanjeng Nabi bebas Kanjeng Nabi Ibrahim lubar Kanjeng Nabi Ibrahim henteu maca istighfar wa carakal istighfar embung mangmentakeun hampura Kanjeng Nabi Ibrahim henteu tuh jadi eta Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik can aya perintah ti Allah tanda-tanda magis apalen Kangjeng Nabi Ibrahim deh bapak teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti Allah kan aya rasul mah kumaha wahyu can aya wahyu sanajan tanda zahirna mah kos kitu aya can aya wahyu jaloba jelema teh anu dikir hirup nama kafir tapi maut nama muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik mautna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah jiloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayatna ku Kangjeng Nabi ribuan jutaan manusia eta dijelaskeun di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayat hanya dirina dunya assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kangjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin masyaallah karim nu mantak ulah eureun-eureun ge maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jang hirup urang mah kos kieu rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh Kangjeng Nabi ngalayan deuk sakarat deuk kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia ih kurang kadeuna na tsunami dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna Kangjeng datang deuk kumaha coba masyaallah ta eta lah rahasia Allah teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun terus suku kula didongengkeun kamari keur haol anu tukang adu kotok teh aduh anu jadi piwalieun kan kadeuleu ku mama oh jadi mah piwalieun tukang adu kotok dibeat ai kiai teu dibeat geus bae pan jadi riweuh nya tukang adu kotok dibeat torekat heran aing mah isuk-isuk kieuan bae isuk-isuk ngajantur kotok jadi ahli torekat hari anu nyeklan tasbih bae nyeklan kitab teu dibeat-beat eta bahkan kahebatan mama nandele oh jawali ya babi wali jadi mantak deuk jadi wali horeng kudu ngadu kotok heula siapa juga ngadu kotok patungtung nama lah ya jadi saencan Kangjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang akidah anu benerna bapakna boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kanjeng Nabi Ibrahim jang bapak harapan roja ayuslima supaya asup Islam tapi barang jelas lain kafir musuh Allah tabarra'a minhu geus teu baca istighfar deui Kanjeng Nabi Ibrahim geus teu inna Ibrahim la'awwahun halim Allah alam bimara desanya Kangjeng Nabi Ibrahim telah awahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara mantap kasupkeun kana ulul azmi ismatuhum paling dijaga adalah para anbiya
maksum ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi. Nomor kahiji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa. Eta ulul azmi, jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu Kangjeng Nabi ulul azmi. Matak di dia jelaskeun la'awahun halim, anu pohara pisan tadaruna, anu pohara pisan ngadoana, anu pohara pisan dumadeus da ka Gusti Allah, atur anu pohara pisan nahan pilarangna. Kangjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding kumaha ge kos Kangjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kangjeng Nabi, nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kangjeng Nabi. Nu mataca Kangjeng Nabi, cintailah fakir. Orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya, sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya. Cintailah miskin, sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya. Mana orang yang lebih miskin daripada saya? Urang mah dibere embung tah, diuk jeung nu fakir miskin teh bau. Hayangna jeung bupati begitu. Bangga urang lamun diuk jeung bupati, jeung gubernur, jeung polisi pokoknya nangkep. Jeung teh. Udah mah itu bangga jeung fakir embung. Ya Allah ya Rabbi, aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir, teresep ka miskin. Mantap Kangjeng Nabi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kangjeng Nabi geus dikitu-kitu ge tetep bae teu hayang bae. Sebab naon? Sebab nu fakir bae jeung nu miskin endeuna mentak. Urangna boga karakter embung dipentak. Hayangna dibere bae. Urangna boga karakter hayang dibere. Mun boga karakter kos kitu coba kuari nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim kos kitu teh embung dibere hayang mere. Adapun dibere masalah tapi embung dibere ngan hayangna mere. Nu mantap Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun pos-pos paranti jelema anu singgah dek dagang, dek ziarah, dek silaturahim, nyieun pos didinya. Besi kapetingan tah tempat gendongna. Besi hayang dahar tah dahareunana jeung ngalayanana. Ya Allah ya Rabbi, pohara mah Kangjeng Nabi Ibrahim pohara. Moal aya pangbarahanna sadunya iwal ti Kangjeng Nabi Ibrahim. Barahan. Dongeng mah babari. Dongeng mah babari jasa urang mah barahan boro-boro ka batur ka pamajikan bahasa. Datang ka pamajikan minta cai. Kunaon salaki teu daek barahan. Berarti pelit jasa beureunya. Tuh, cak mamang teh coba saha salakina beusi sia. Anak pelit teh urang mah wara ka pamajikan ka anak ka incu. Jang naon teh. Ni ulah mah ka batur da ka pamajikan bae galana. Dah, pamajikan minta tah. Pamajikan tah. Ayo sia diloloh ku ai. Menang sabulan teh ai anting kula ka mana? Dijual. Eta pake jalan tuh atuh pecang macam moal ele. Pecang mah otakna bau pohara. Kangjeng Nabi Ibrahim kacaritakeun jaga di akhirat. Hadis anu diriwayatkeun ti Abi Hurairah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat. Kangjeng Nabi Ibrahim yalqa alaihi salam abahu azar pendak jeung bapa yaumul qiyamah. Wajah bapakna teh geuneuk kedaul sinaran mangkerut anu luar biasa. Kadeus sedih jeung prihatinna. Katembong ku Kangjeng Nabi Ibrahim bapak teh ieu teh geus ahlung lain boga keyakinan bakal diseret ka neraka. Kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim nangkep biasa. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu kurasa mana teh anak aing khairu ibdin pang bagus-bagus anak malah hayangan sia. Aju
begitu atuh geus deui ya aing nyaho bawa sia teh hebat geus aing bawa ka ditu ka pangeran coba deui kumahakeun ayo dibawa ku Kanjeng Nabi Ibrahim bapak teh ka Allah diusulkeun ya Rabb haza abdi Gusti ieu teh bapak abdi abdi teh aya sebab bapak abdi ieu bapak abdi annaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun Gusti teh kapan janji Tuhan teh Gusti janji ka abdi moal nyedihkeun ka abdi jaga yauma yub'atsun di poe kiamat ayeuna poe kiamat teh payu khizin azab min abil abad mana kesedihan anu paling sedih deui tibatan jauh jeung bapa ieu teh bapa teh dibawa ku abdi teh ka Gusti ku sebab abdi teh embung sedih lantaran bayangkeun heulanan ieu mah Gusti abdi ka sorga bapa ka neraka abdi mah seserian di sorga jeung ahli-ahli sorga bapa mah kekerlekan di neraka pang sedih-sedihna eueuh deui tibatan min abil abad nyangakeun sadaya-daya kumaha jawaban Allah yaqulullahu taala Ibrahim ulah jalir ti janji ya panaon inni haramtul jannata 'alal kafirin janji aing pan aing ngaharamkeun sorga ka kafir lamun mukmin mah sakumaha gedena ta dosa bapa sia lamun mukmin mah sakumaha hebatna dosa bapa sia dunia penuh ku dosa bapa sia kabeh nyundul datang ka langit tapi iman sia ka aing ta bapa sia jeung ka sia enggas dosa naonan sorga tapi kulantaran aing janji sorga aing mah moal dibikeun jang jelema kafir ini haramtul jannata 'alal kafirin eta janji aing Gusti atuh geus kieu mah kumaha henteu kok kumaha aju kumaha teh ya Ibrahim matah tarijlaik naon anu aya di handapeun suku sia coba ada le barang di dulu horeganan aya binatang wah nunduk yang kerem ka Kangjeng Nabi Ibrahim idzan huwa bi tubadiyahun mutalattihun ieu kromo dan luar biasa ijid Kangjeng gambaran bapa maneh teh asli nama tah ijideun sia jadi urang teh lamun dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu munafik urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu kafir urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu musyrik eta teh sarua jeung jelema nu pangjore-joreana koromod boro-boro deket urang jauh ge urang hayang ditimpahan bae nu matak timbul rasa hayang perang teh ka kafir lantaran ku koromod-koromod itu urang mah di bos-bos bang bos siap bos sepatu tuh bersihin dulu ya oke bos berangkat oh, bos nah ini waktu sholat saya mau sholat jangan sholat dulu iya bos oke bos urang mah daek ninggalkeun sholat lantaran buka deuleuna kasep si bos kok mau bosna si inci mah duirna beureum bir mer nah lantaran teu boga pandangan batin lamun boga pandangan batin musyrik teh poromo jorek izin urang deuleu anjing teh izin deuleu babi teh izin leuwih tibatan babi dia kubata perang na coba lamun memang pandangan urang model kos kitu nah Kanjeng Nabi Ibrahim dibere dedeleuan ku ka Kanjeng Nabi izin padahal bapana teh padahal bapata teh matak dicekal ku Kanjeng Nabi Ibrahim ayo kadu dia qaimihi ayo ka pinar langsung dicekal ku Kanjeng ku izin-izinna sangga sadijin barangkeun ka neraka horeng bapa nu nganarakakeun bapana teh Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan lempek dedeleuan lain jelema ye atuh urang ge lamun neuleuh pamajikan urang lain tuh samaan haju bae kan iyalah jadi dedeleuan Kanjeng Nabi Ibrahim na diaslikeun ku Gusti Allah bapa sia teh kadeleuna bapa ya nu aslina teh kudu ku Allah teh kudu ku malaikat zabaniyah seret ku Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan bujubar bae ditanya Ibrahim eta teh bapa tapi kok dibawa lain bapa kadeleuna ku aing masyaallah urang teh lamun keur nampilingan anak ceger teh daek salat teh daek ngaji teh lain anak kadeleuna eta teh moal daek urang lamun anak urang kadeleuna anak mah nampilingan anak mari batak ditampilingan ge ku urang teh aju bapak anakna nampilingan kolot teuy wah orenganan anak neuleuh bapa lain bapa dasar pagawean sia sama kos kitu
Nah robahkeun coba teh urang make cacaang sakumaha caangna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Mudah-mudahan urang dibere teger hate urang, iman urang, akidah urang, iman urang ka Allah nu yakin, iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad nu yakin, iman urang timimiti fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik